Ya Rasulullah salamun alaik. Jelema nu mantak main judi hubud dunia haji teu boga cacaang atuh nyasab. Jelema nu mantak maling lantaran hubud dunia lamun teu dicaangan atuh terus we ti mimiti maling sendal jepit, maling sendal kulit, kabelah ditu nu memaling kulit. Kulit naon bae? Maling hubud dunia. Nu mantak pemerintah korupsi teh hubud dunia. Nu mantak jelema daek ngabunuh teh hubud dunia. Abras-abrasan lamun teu dicaangan. Nu mantak aya caangna wasiraju lahu at-taqwa. Lampuna jang nyaangan hubud dunia adalah sieun ka Allah. Sakitu bae sieun ka Allah teh lampu. Urang dagang hubud dunia ngaranna. Lamun urang dagang na hubud dunia nimbangna ge nimbangna mun meuli ditambahan, mun ngajual dikurangan eta di Lampung eta. Di Lampung eta mah haji kos gitu. KTP-na orang pondok. Atuh lamun dagang karung diopros bae. Masya Allah karim. Eta hubud dunia teh kos gitu. Geus acak-acakan we pokona mah dek digawena nyogok, keur digawena loba korupsi, eta hubud dunia. Masya Allah. Poek teh kos gitu teh. Poek we hubud dunia mah. Termasuk dunia awewe. Lamun aya lalaki geus resep ka awewe atuh poekna kali poek. Geus poek jasa tah mah. Atuh aya aturan buruan dijual pakai kawin. Buruan imah lah aya sabaraha meter mah kulantaran urang Karawang ngiceupan dijual. Eta pan ngaranna poek eta dogos gitu. Pamajikan nu kolotna mah nu di itu biasa tadi tanya-tanya. Poek teu kadeuleu pamajikan teh asa kadal we meureunnya. Inu kadeuleu itu eta hubud dunya teh kos kitu teh. Nah, ieu lampuna sieun ka Allah. Lamun geus sieun ka Allah, dunya mah dunya bae tapi moal daek maling. Dagang mah dagang bae tapi moal daek ngabohong. Digawe mah digawe bae moal korupsi. Dan selanjutnya. Jadi berarti lampuna takwa teh sieun ka Allah. Namun urang geus boga sieun ka Allah, selesai hirup. Geus dibat bae pokona. Hayang supaya sieun ka Allah tanu hese ge. Hayang supaya sieun ka Allah teh hese jasa tah. Teu daek sieun bae ka Allah. Ya urang lamun sieun ka Allah mah pantar kieu mah moal baekeun boga HP. Ya HP mah eta mah pan kikiran we kadang-kadang seuri sorangan. Ih aki-aki seserian sorangan tolol teh coba. Eta mah tolol bin goblok sebenarnya mah. Seserian sorangan nu edan tah mah. Eta ngaranna teh sieun ka Allah. Hayu coba. Anu ngabohongna pan kuku keur di makula. Ya nu nelepon cenah. Iya. Heuh di jalan saya cek sakedeung deui. Goblok. Sia diem hayu. Aduh, eta karana kos kitu teh ya. Teu sieun ka Allah. Masya Allah karim. Tah hayang supaya sieun ka Allah komo geus kolot kumaha tah carana? Abeh mun dagang make aturan syariat jasieun ka Allah. Mun urang digawe di pemerintahan moal korupsi jasieun ka Allah. Mun urang di pabrik sarua bae moal korupsi jasieun ka Allah. Urang kuli sesuai jeung aturan kuli, urang tani sesuai jeung aturan tani, urang jadi kiai ge teu ngajualan ayat. Pan ieu teh lobana mah ngajualan ayat. Taju ka dituna atuh karana ge ngajualan ayat nu halal jadi haram, nu haram jadi halal. Eta kiai, lain di dieu mah pusatna. Ya Allah ya Rabb. Lamun urang baheula ngadenge seluruh kiai sadunya ngaharamkeun jual beli anu dua akad berbeda harga
kredit ngaranna wabeh ngaharamkeun kok kuari mawanin kiai teh ngahalalkeun eta berarti kan jual ayat lamun baheula urang ngadenge sia ada sia ulah sok nyokot duit bank anakan sia bahaya sia haram teteh menya ai onta teu anakan ai bebek teu anakan ai duit di bank anakan aya ge onta nu anakan mah bebek nu anakan mah emas ya teu anakan iku naon aju kuari duit di bank anakan baheula mah sepakat kabeh haram kuari kiai nang tangan ku jadi berubah sih baheula mah pemimpin teh teu meunang awewe mah ulah sepakat kabeh haram moal aya baheula mah nu ngahalalkeun kiai adapun jadi jeung teu jadi lain urusan ngan ngahalalkeun mah moal aya ayeuna kiai nang tangan teu meunang sote imam salat cek cenah ge aya imam nagara mah teu tenan hayu deuk kumaha tah ieu ngaranna kiai jual ayat iya tuh kiai mah hayuna bisa istighfar tolol sia nah ngan jauh diterima jauh teh istighfarna tak ieu takwa sieun ka Allah teh hese biasa Masya Allah geus nyaho urang teh ngan ieu cara jang sieun ka Allah nu hese teh eta kumaha teh hayang sieun ka Allah kudu nganyahokeun atuh zat Allah sifatna af'alna jeung asma urang kudu nganyahokeun sifat nu wajib di Allah nu mustahil di Allah kudu nganyahokeun asma Allah ke bakal kaharti tina af'al asma jeung sifat kana zat Allah pendidikan kos kitu teh moal aya di sakola moal aya lain ngaleutikeun ka sakola jang pendidikan model kos kitu di sakola moal aya geus lamun ti leuletik sakola bae moal wauh ka Allah kabelah dituna teh sieun ka Allah ana teh sieun ka Allah geus siap jadi seuneu neraka aya ge pendidikan kos kitu mah di pondok pesantren santri-santri teh nya mah geus wauhun ka Allah santri atuh wauhnya mah sebab nu diajina ge atuh bang sebab bab Allah malulu mentek moal daekeun maling santri mah leutik mah kagok cek kene moal daekeun tah jadi dimimitian mengenal Allah teh ti leutik keneh supaya engkena ngerenyed sieun ka Allah lamun ti leuletikna teu dididik model kos kitu atuh eta ti mimiti faud terus TK naik terus asad asam up naik terus TK SMA kuliah teu pernah wauh diwauhkeun ka Allah melalui sifatna nu wajib jeung mustahilna tah iwati di pondok pesantren mentek aya jelema nu daekeun mondok hiji bae eta teh bisa menaungi sadesa bahkan sakecamatan ku saurang nu mondok sakecamatan jadi tiis iuh ku saurang doang oh alhamdulillah di mana emang sia mondok ya Allah takwa dah kacaritakeun baheula teh aya jelema di masjid magahan ngaji nu pohara magahanana lantaran bisa meureun ngajina jol bae aya santri kadija ngadengekeun barang ngadengekeun sapoe dua poe ngeunaheun ngadenge ngajingan nu meredahan lapar ceknya hari ieu mah ieu dieusian tapi beuteung teu dieusian remeng-remeng dadeleuan ceknya remeng-remeng di jalan ceknya ieu mah jang meuli teu boga duit
Dek digawe jaleles moal bisa tanaga digunakan pakai gawe lah ieu mah endek neangan mana nu bisa dicokot maling berarti dek maling mah haji santri ya cerita santri ya geus terdorong ku lapar teu kuat keluarnya nanti masjid naik ke luhur kenteng barang dibuka luhur genteng eueuh nanaonan pindah deui ka kenteng nu sajid di dieu deui eueuh pindah deui pasuka 3 ayatna diturub saji bangunna ieu mah kadaharan jagana turun nyana ka handap langsung asup begitu asup dibukakeun Masya Allah hararangeut daging aya kemudian tu lauk aya kemudian terong aya terong bantep mulai cokot kunya begitu dicokot dek dihuapeun nya inget Masya Allah naon hartina aing ngaji ja aing teh pan dideulekeun di teh ku Gusti Allah meureun ja aya keneh tanaga mun aing datang ka maling meureun dipake ka bendu ku Gusti Allah sedangkeun hirup teu nyaho ieu teh sabaraha poe deui Habib Abdurrahman nu tadi maot jam 5 masih keneh ngobrol dek rencana ka Monas ngahadiran Habib Umar Al-Hafiz Yaman tiba-tiba setengah genep nyana kekeleyengan pingsan bawa ke rumah sakit sampai rumah sakit geus aya di jalan meureun maotna jam 5 masih ngobrol dia can puguh ya datang ke isuk atuh seumur mah ditebak lagu atuh nya almarhumah ge sehat umurna ngora keneh tapi pan nu apal nah eta si santri teh ngahulang manya aing maling cek nyana lah geus dipasrahkeun bae geus ka Gusti Allah kumaha aing mah aya nu merena atawa aya milikna aya rezekina dipasrahkeun geus ka Gusti Allah daripada aing maling sieun aing ka Gusti Allah ku siksana tah aing ngaji mah pan geunah ngaji mah pan geunah coba lamun teu ngaji keluar ti masjid mana nu mejeuna ieu sendal kulit mantep ya tadi kiai bangun make sendal kulit nu kiai pan dicokot nu hendak nyokot nu kiai mah kiai marah cenah moal lah mantep asal ka masjid korban sendal hiji asal ka masjid sendal hiji kapanggih nu malingna ge atuh ieu deui bae tah terjadi nyana tutup gendai terus saji keluar ke masjid kieu bae Masya Allah jadinya ninggalkeun maksiat bentukna maling padahal dalam keayaan laparnya dasarna adalah sieun ka Allah sakitu ditanya ku guruna ceng kamane bangunan leuleuseun amat kade tiuk di dia orang mana orang anu geus kawin danjan ih cak hatena aing hayang dahar tanya kawin jauh amat sih kiai atuh encan cekeun encan teh emang teu hayang apa can laku kumaha mama bae lah disebut teu laku jaya beungetan itu beungeut mah beungeut bae ngan lamun dibawa ka solehar 12 ya ngan buntutan doang ceng sia bener can kawin encan nah ieu mah kieu kadeuleuna kumaha mah jang geus pantes kawin daek teu kawin atuh aya ditanya kawin ka kula mah pasti daek jeung kula mah normal bari nyekelan beuteung we nya aing sebenarnya lapar sekian kudaon ditanya kawin emang awewe na mana cek deui lamun maneh siap kawin ke ku mama bakal dikawinkeun jeung hiji awewe ke dipanggil awena panggil awewe pake cadar teu kadeuleu punyana dileuk we si cadar sakeuna nipun teh ieu besi ieu lain karena Allah make cadarna barang dibuka orang irung ka mana bibir ka mana
besi gitu doang. Bagus bae make cadar. Ingat gak Habib Lutfi bae aya we tiluan gak Habib Lutfi make cadar. Dicarekan gua Habib Lutfi lain dicarekan naonna maksudna ari beungeut di cadaran tapi ternyata ai ulin ka pantai. Ulin ka pasar, ka mall. Atuh maning nyadaran hate di cadaran. Sanajan beungeut teu make cadar tapi mun diajak ka pantai embung mending eta. Mun diajak ka mall embung, kunaon sia embung? Atuh teu boga duit aing ka mall. Tah hebat awewe nu kitu. Daripada make cadar diajak ka mamana, wow malah ngajakan ka salakina, Kak. Sekali-sekali kita ke pantai. Cek salakina tuh di Palu ge tsunami. Ya, ulah sieun ka tsunami. Mah ya waktu-waktu udah tsunami mah. Tepen awe blon eta kos gitu. Hebat memakai cadaran teh tapi ditanya ku urang diajak neng urang ke pantai. Ulah, Kak. Pantai mah paranti maksiat. Wah. Hebat tah eta. Neng kurang balanja ke mall lah cukup di dinya bae dihareupeun imah teu kudu ka mall-mall mahal Kak bener ge urang boga duit mah pake ngabangun majelis Kak ulah sok dihambur-hambur ka duit mah urang mah make baju nu 50.000 bae ulah sok baju 500 sajuta kitu dan naonan Kang geus teu kudu di mall-mall tiis tah kan hate ngeunaheun tuh sia bang semua aya bae ye suuzon karasa kumpa majikan nyana merenya. Ya Allah. Tis kana hatena ya Allah ya Rabbi. Kak, ai kakak ieu bangonna puyangeun amat geura pu kakak keur ngabangun pondok. Ya Ju. Atuh pan kurang duitna. Kakak-kakak teh gadoan can ka polester. Masyaallah ai kakak kos boga pamajikan saha bae. Ieu pan emas nang meulikeun kakap tah jual. Iya tak jual tak kata iya mah dipamerkeun di lain pameran jang sasai iya mah keur salagi teu butuh ai butuh mah ayo jualan jang naon kula make ieu ai pondok teu anggeus ayo teh jualan geus kabeh ke gantian ngeunaheun gadengeunna tah urang boga pemajikan kos kitu ieu mah pondok teu anggeus bat haju duit teu boga ai praktek tah praktek urang ngomongan pemajikan kongkorong jual bae heula can puguh kabayar guys ini maning pepegatan asana galedeg sing celeger cek mama teh cek bawa neng ka dieu datang ieu masalah dik nanya bae neng ieu daekeun teu ka lalaki insyaallah abdi mandek nurut bae cik eta kiai teh ceng santri ieu teh hiji awewe dikawin ku hiji lalaki kakarak ge boga anak hiji maot anakna haju pamajik salakina maot jadi irang da ta ieu karunya geus aya imah kemudian eueuh nu ngajejeman aceng daek teu kawin ka dieu. Aduh, insyaallah. Insyaallah. Dek ulah cek kita teh geus. Haju langsung neangan saksi dua TCC. Langsung dikawinkeun ku kiai nendak walina diteangkeun aya beres. Geus. Langsung diantar ka imahna jeung kiai-kiaina kabeh barang sup ka imah jaya mah nuku aing dek dipaling teh. Cekir aing deuk paling kadaharan ka dieu orang ieu jelemana masyaallah nya deg-degan we hadena aing teh jadi maling cek yang aduh asup ka dieu nya luak lieu geus teu salah cek nya turup sajeunu ku aing diangkat ke ieu cek gini ieu bener ya pas tah eta kunaon eta nah tata dina takwa ka Allah cek Kangjeng Nabi saha jelema anu teu pati-pati ninggalkeun hiji perkara maksiat sieun ka Allah kecuali bakal diganti ku nu leuwih bagus. Tata dinamakan manehna nek maling kulantaran teu jadi malingna
ditanya ittiqa Allah, sieun ka Allah, atahu bakal dibere khairan minu nuluy bagus. Masya Allah, mun maling mah nyana ngan samaling-malingna doang beteungna jadi sebut, tapi kulantaran ninggalkeun maksiat sieun ka Allah kadaharanana dibikeun kanyan. Imahna tuh tinggal ngesian nu boga kadaharanana ge los dahar. Jadi imah kabeh tuh pasakanana jeung nu masakna jeung imah. Tak eta ninggalkeun maksiat lantaran sieun ka Allah Subhanahu wa taala bakal diganti dibere ku nu leuwih bagus. Sok lagi urang diajak ku babaturan urang nonton orkes yuk. Ayo guys datang ke jalan moal aing moal kunaon sieun ka Allah aing kos kieu ge aing teh santri kos kieu ge aing aya imanan mun sanajan lain santri aing sieun sabaraha sih keindahanna lebih duan sabaraha sih kenikmatan ngadengekeun musik gas aing mah sieun ka Allah beuh eta jelema moal kebal ge bakal jadi jelema sugih sebabna ninggalkeunna karena Allah. Tanya sia kunaon eta mun nonton orkes mun nonton biduan sieun aing mah ka Allah. Bo aing mah kekarak ngadenge sia ngomong kos gitu. Loba omong. Tanya ka Haji Pendik, "Haji emang kunaon teu nonton orkes?" Aing teu boga duit, tolol. Boga duit aing nonton. Lain deui tah kos kitu mah. Lain deui tah mah. Enda ieu ninggalkeun maksiatna teh lillahi ta'ala ittaqa Allah. Sieun ka Allah. Ta eta teh jadi cacang bahkan bakal dibere leuwih bagus dah ulah ditanyakeun Allah nu bakal mere. Nah hubud dunya poek lampu nu nyaanganana sieun ka Allah. Masya Allah kan. Nomor kaduana zambu dosa eta poek. Ulang lamun berdosa poek cacaangna adalah tobat ka Gusti Allah. Ih lamun urang maksiat jeung eueuh nu sepiti maksiat ai manusia mah jalain malaikat jalain setan. Urang kos malaikat henteu kos setan mah asana aya. Nu jelasna urang mah baena-baena. Nah ieu teh urang berdosa. Pastilah manusia mah ngan aya jalan jang ngabersihanana ialah tobat ka Gusti Allah. Lamun jelema bisa tobat ka Gusti Allah geus selesai kajen teuing nyundul dosa ka langit. Nyundul iman nyundul atuh dosa kakarak sakengkeongan mah teu dianggap. Ieu mah nyundul ka langit. Tapi urang tobat ka Allah haju ditarima selesai. Masya Allah kan. Geus lobakeun maca istighfar ka Gusti Allah. Nya. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Eta cacaang tah. Asa ulang maca eta bray. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Bray. Astagfirullahalazim wa atubu ilaih. Bray. Ulah kurang sampai sepenting 70 kali. 70 kali teh ulah kurang bagi 5 waktu berarti 70 bagi 5 sabarang Haji. 350. Ya Allah. Ieu kumaha? Ieu mah Gusti. Masa 70 dibagi 5 350. Heran aing mah ngaloba. Painganan dagangna. Bangkrut atuh ieu hitunganana. Masyaallah. Eta 70 bagi. Eta keur minimal. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi. Ayo istighfaran ku urang. Tujukeun ka hiji-hijina anggota urang mata. Astagfirullahaladzim Gusti. Mata abdi ti mimiti bentak ka zuhur ka asar ka magrib datang ka ayeuna ye urang nu sarete tah. Be meureunanan ieu mata teh loba jasa dedeuleuan pake neuleu nu dilarang ku Gusti. Istighfaran kurang memes sare astagfirullahalazim wa atubu ilaihi. Kitu keneh ceuli ya Allah ya Rabb Gusti ti mimiti hudang abdi terus datang ka isuk-isuk zuhur asar datang ka ayeuna loba meureunanan ieu nu ku abdi kadenge nu dilarang ku Gusti.
irung, sungut, leungeun dan sebagainya istighfaran. Urang memeh sare teh beusi teu hudang deui. Beusi teu hudang deui loba jasa anu salakina blek sare. Ih cenah ka haji eta teu hudang-hudang subuh ge. Dihudangkeun ku majikan isuk-isuk oyang kabeh. Maot berarti oyang kabeh. Oyang tah eta kan kos kitu tah. Mantak urang loba inget ka Gusti Allah istighfar. Nomor katiluna poek teh al-qabru kuburan teh poek. Kuburan teh poek teu kumaha poek batuh. Bayangkeun ngan sakadar jang awak doang aju make tataban. Ya Allah ya Rabb. Anu urang teh ngabanggakeun beungeut urang. Dipoles beungeut. 2 jam di hareupeun kaca ge kikian. Miti dibersihan, aju dipoles, aju dihideungan, aju beureum, aju koneng keluar kos barong. Menangnya saya capek, jadi kebanggaan. Isuk pageto, asup ke kuburan, bukakeun, tempelkeun kana taneuh. Cenah ieu mah jenderal, jenderal tinggal jenderal. Cenah ieu mah kapten tinggal kapten. Cenah ieu presiden tinggal presiden. Tempelkeun. Cenah ieu mah kiai, komo kiai. Bebeskeun habek. Tempelkeun. Cenah ieu mah pedagang karung. Pedagang karung mah maningan ge. Maningan memeh ku malaikat ku urang gedrug-gedrugeun gitu. Tempelkeun banget. Masya Allah garib. Tesaha tatabanan tek korlak. Ya Allah ya Rabbi bayangkeun ku urang. Renungkeun ku urang bakal jasa urang. Ku ari mah urang ngahadiran nu nguburkeun teh batur. Ngahadiran batur deui. Tahlil batur deui. Ilaruhi anu. Satu saat ilaruhi Haji Sufendi. Coba teu kajian ku kumaha bakal. Hayu. Renungkeun ku urang bakal urang. Dek teu kumaha poekna atuh. Jasa pira jero kubur. Mantak cek Sidina Abu Bakar Siddiq. Nomor katilu poek teh al-qabru. Kubur. Beres. Talqin. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa hayyun da'imun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Talqin deh, talqin. Mait kan yang harap ngulon, nu talqinna yang harap ngetan. Nu mantak yang harap ngetan kan mapatahan, abeh pahareup-hareup. Secara aklina abeh pahareup-hareup. Nyana yang harap ngulon, urang disiraheunana berarti yang harap ngetan. Beres mapatahan doa, ai doa mah urang sarua nyarep ngulon sebab Baitullah na aya di kulon. Abdolna tah kos kitu. Bisi bertanya-tanya kunaon sih cenah kiai aya nalkinan osok kitu naon ngaranna nya hareup ngetan. Maitna ngulon kan keur mapatahan. Tuh hiji diu sebab di jerona ngedeng. Ari masyarakat anu penghadir nangtu. Seperti eta lah Imam Subki nyaritakeun. Ketika dibacakeun talqin sakumaha tadi hayyun daimul la yamutu biyadil khair wa ala kulli syai'in qadir. Kullu nafsin dha'iqatul maut fa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Udang mait nyekel tadi cak Haji Pendi, oh pae hayu pae hayu oh bentar jekal tadi. Tataba orang bakal seperti itu.
Ya Haji Sufendi. Nyadakan ge. Oh. Kadenge tah. Urang di jero kubur nulalkeun di luhur kadenge. Urang mah ayana di alam mulki, jana di alam barzah kadenge. Maha kawasa Allah. Mun pada urang hirup makan teu kadenge. Tapi lantaran beda alam, alam arwah kadenge. Mun teu percaya pae ge. Pae ge. Ya Allah ya Rabbi. Ya Haji Sufendi, uzkuril ahda alladhi kharajta alaihi min dari dunya ila daril akhirah. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Langsung hudang cik Imam Subki. Udah memperhatikan. Wa hiya syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ana fi atbaqi thara wa baina asakiril mauta fa idza ja'aka al-malakani al-muwakkalani bik wa huma munkar wa nakir fala yufzi'ak wa la yuribak fa innahuma khalqun min khalqillahi ta'ala azza wa jalla wa idza sa'alaka man rabbuka wa man nabiyuka dan selanjutnya diperhatikan tak eta talqin. Masya Allah poek kuburan ieu mah nyaritakeun poek pasti poek kajen kukumaha dek di mana-mana menang cacaang atuh. Tapi horenganan aya bakal nunya angan. Nunya angan ate wasirajulahu. Bila ilaha illallah. Lampuna nunya angan karena poe kuburan dengan membaca la ilaha illallah. Takir di dunia nak sering maca la ilaha illallah minimal mata sholat tilu minimal tilu tekaburu-kaburu amat bari lempang lah dari lempang guys assalamualaikum nah batur mah wiridan aing geus keluar bari make sendal la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah beres geus sia ngan tilu ulah loba omong geus tilu ge cak kiai caang bakalna geus aing mah nurut ka kiai caang ngan metetet gitu. Mun cara lampu mah lampu nomor sabaraha kan sabaraha watt Pak Haji 5 watt abang Pak Haji bakal 5 watt atuh masa aing nonton TV berjam-jam kieu aing zikir tilu bae ge bangun teu kuateun jang nyaangan kuburan urang Masya Allah karim caang bakal laku la ilaha illallah mana deui nu nyaangan kuburan tahajud saat batur lelap beranteh capek nuka kantor nuka pasar nuka ladang dan lain-lain berbagai kegiatan ke pabrik lelap nyana sare tapi di tengah-tengah lelap na batur sare urang kuda mandi wudu tahajud batur kere urang tahajud sholli sunat tahajud Allah eta makanya angan kuburan ya itu buka kaisin bolon ada tahajud tante tahajud jangan kuburan Masya Allah eta teh saat-saat batur tengah peuting sare poho ka Allah urang inget ka Allah geus puguh maca la ilaha illallah tahajud ngagebrai caang di jero kuburan teh caang jeung loba batur ulah disangka sepi di jero kubur teh wah loba nya loba babaturan rame alamatan mall ditanya ku urang ke ieu saya kasep amat kula nu salat 5 waktu teh Masya Allah ieu nu ieu ih kula teh ieu teh puasa ya Allah ya Rabbi ieu nu ieu kasep amat kula haji ieu nu ieu abdi mah zakat ya Allah karumpul kabeh ieu mah saling main serang amat abdi tahajud cek eta teh tanu nya angan ayeuna teh abdi tahajud ieu ieu abdi duha ya Allah ieu abdi jariyah karumpul kabeh mengelilingi urang pas aja pede Aisyah sah jore amat iya pan kula anu dagang ngabohong teh jadi kula awas ya
Iya bapak pan serem amat. Atuh pan Mang Haji meuli karung di pabrik teh pan tah. Aya duitna mah sakitu hayang menang barang sakitu. Ya otomatis pan kerjasama jeung satpam. Ulah kaganggu sia. Ulah kasinggung maksudna tuh kitu mah kitu bae heulana. Eta jadi batur di jero. Ya Allah ya Rabbi, geus puguh meureun polisi mah. Anu nyana penegak hukum tapi nabrak hukum geus boga babaturana bauna luar biasa. Ya Allah ya Rabbi, komo kiai nu ngajual belikeun ayat malah geus cilaka luar biasa. Bakal babaturan anak kos karar itu di jero. Cak aja pengen pan unu kasepan nanti ya man. Cak jana tuh manggih kasep di mana pan aing salat. Salat teh hayang ka alam ku tetangga sia mah. Tuh ya Allah ya Rabbi terjadi kararasep teh Masya Allah. Bahkan aya nu geus kieu bae tah. Eta naon eta? Pamonggol. Jangan tuh jangan bongol sia. Kieu amal. Ya Allah ya Rabbi. Renungkeun ku urang-urang bakal maot. Sementara amal bakal bermunculan mengelilingi urang. Bagus kadele bagusna karasa ku urang nikmatna di jero kubur. Jore amal urang bakal kapanggih di jero kubur ulah waka ngajembat di jembatan Shiratal Mustaqim. Ieu di jero kubur geus kapanggih urang. Masyaallah kan mantap. Imam Sibaweh mawanieun jasa ditanya ku malaikat munkar nakir. Lantaran naon? Lantaran amal-amalna pohara loba di sekelilingna. Begitu datang munkar nakir nanya ke Imam Sibaweh jago nahu. Man rabbuka? Tuh dia tanya. Cik, cek malaikat. Man rabbuka? Sembarangan cek Imam Sibaweh. Ih, cek malaikat ini kakarak. Mangi jelema ditanya kos. Tanya tilu kali awas yang untuk bisa jawab. Man rabbuka? Dek man kalimah naon man. Jipan malaikat bantu mondok. Atuh bebeja ka Gusti. Aya hamba Gusti ditanya man rabbuka nanya deui ka kula. Nanya kumaha? Nanya man rabbuka teh mana man kalimah naon? Atuh lain dijawab. Gusti abdi mah bantu mondok. Geus amankeun hamba aing nu kos kitu mah. Datang deui malaikat nanya deui sia. Entah. Aman. Coba eta. Masya Allah karim. Kunaon eta bisa berani kos gitu. Lantaran di sekelilingna tuh teu sambarangan. Coba Haji Pendi misalnya ya ditanya, "Man rabbuka?" "Man kalimah naon?" Ya. Goblok tuh tanya ka aing emang teu nyaho. Sia dipiteskeun ku aing sia. Atunya na ge neuleukeun. Neuleukeun jana ge ulah saman mana. Nya nurutan aing nurutan Imam Sibaweh atuh ulah saturutan-turutanana. Tah iya, jadi malaikat gatuh gempeur. Ih, ka Sidina Umar mapan komo Sidina Umar mah. Cek malaikat isi tanya ta ulah. Aing sieun. Kulantaran tugas bebeja heula pan malaikat ge mun kana Umar punten. Naon? Kulantaran kula mah tugas ieu ditananya rek tanya. Waduh. Serem ka wali-wali Allah mah. Serem sebab Sayyidina Umar mah pan galak keur hirupna ge. Aya jelema salat teh cepet jasa. Allahu Akbar. Didelegeun mah Gusti Umar disebut salat kiamat sih. Barang 2 rakaat salat mentana poara ya Allah ya Rabbi Gusti. Abdi teh hamba Gusti abdi mah menta diganjar anu loba sehingga dikasorgakeun menta bidadari nu loba abdi mah Gusti ulah ngan sakadar 70 tambahan deui dicekal we Gusti mah hei ai sia salat kos kitu ai perpentaan loba jasa teu isin sia galak si Umar mah ngomong Haji Pendi mah misalnya kapanggih Gusti Umar ditajong geus lain di kieu-kieu deui lain ditajong galak si Umar masyaallah masa hirupna al-faruq bainal haq wal batil boro-boro deuleu munkarat deuleu salat eueuh itidalan diperhatikeun bae Gusti Umar geus budak salat mah sakeuneun kajian geus lah Allah ya Allah ji kajian geus lah ai menta ablag-ablagan cek Sidina Umar ai digawe saeutik sia ai pentaan loba jasa lamun sia digawe di Haji Hoer nu tadi ceramah teh wah dipecat sia ka jeung kumaha ge Jangan hampir dipecat tah eta tah kos kitu tah.
Jadi urang ulah wani menta heula ka Gusti Allah, lamun encan loba digawe. Salat heula tahajud bangsa 100 rakaat begitu ngaji. Tuh. Dibere 100 rakaat teh aing mah samur hirup cek dina moal. 20 osok 20. Loba teh. 10. Ya Allah. Ya mah kuburan poe ka sana ieu mah. Kuburan poe gimana? Aduh, 2 ge hampir hiji 2 ge. Nah, urang geus loba tahajud, ca Quran, sajuz 2 juz mah, tah maca sholawat, tawa zikir kakarak. Gusti cacak Gusti teu nitah menta sakumaha dina Al-Qur'an ud'uni astajib lakum. Meureun kula ge moal menta. Kan kulantaran dititah besi pajar adigu teu wauh ka Gusti abdi menta abdi mah ulah loba-loba pepete moal loba-loba pementa sakieu naon nu dibutuhkeun ku abdi pang ngaijabakeun pang nyomponankeun abdi butuh kendaraan supaya aya abdi butuh awewe atuh 2-3 mah supaya aya Gusti loba amat tah kitu Gusti abdi mah geus ulah loba-loba kabutuh pangnyumponankeun abe tentrem ibadah ka Gusti titik beres. Ieu mah aya salat 2 rakaat. Aya menta doa geus kaluhur deui, kahandap deui, can geusaan keneh bae. Sesugan teh geus naik deui ka luhur. Masyaallah isi menta pohara amat hizib nasor di bawah hizib nasor. Turun deui. Hizib ripai tambah deui. Cak masyarakat, "Woi, sia dek kira eureun ieu ngadoa." Loba-loba. Leuy mah balikan deui horenganan. Kubur teh poek masyaallah wasirajul lahu la ilaha illallah jeung tahajud. Bahkan ditambahan kujang niisan jero kubur sodakoh teh bakal tiis. Kurang nanya ke malaikat isi tiis amat. Oh iya teh sodakoh mana? Sodakoh naon? Kipas teh nu di masjid, masya Allah. Bu, mun harita kula meureun sodakoh aset tiis jasa makana. Aya Haji Pendi mah malaikat panas amat sih aya naon ieu? Atuh pan kipas batur dicokot ku sia di masjid. Dibalikin. Batur mah sodakoh kipas ka masjidnya nama tukang nyokotan. Aku panas. Bari ge loba di kamarna kipas ambal aya. Tak ieu tiis. Sedekah ka fakir miskin tiis. Sebabna pernah niiskeun hate di dunia. Saat batur panas. Waalaikum salam sia. Aduh kula encan dahar geus 2 poe. Sanunita tuh. Jadi mah bloon. Kuku batur lapar sanunita tek galedeg sia. Cak nyana aing ka dinya lain ditulungan sanunita. Ai deui tah isuk badatang. Waalaikumsalam. Enon mah cak Haji Pendi teh. Kula lapar di kamar. Dengekeun. Jelema mah kudu daek digawe. Sebab lamun teu digawe tepuk diri sia lapar tah kos kitu. Makana digawe. Pan jelema kos kitu mah lain butuh ceramah. Butuh ge sangu. Nyana indit mah goblok aing butuh sangu di ceramahan. Ieu potonganna tolol. Coba ge ka Haji Khair. Waalaikumsalam. Naon? Kula lapar ti kamari. Cukup teh saboboko. Sabaraha urang sia? Ieu teh saboboko tah. Tanya lauk-laukna tah. Jeung isuk tah duitna teh 1 juta tah. Sakjana mudah-mudahan Haji Khair bisa kawin deui. Kadenge ku pamajikanna salah doa sia. Tuh kan. Jadi didoakeun tiis hatena jero kubur bakal tiis. Seperti eta rumus Kangjeng Nabi nyaritakeun masyaallah karim. Jelema keur kasulitan, bantuan kurang ku tanaga mun butuheun tanaga. Jelema keur panas hatena, butuh nasehatan tiis di jero kubur bakal tiis. Jelema butuh bantuan sangu, dibantuan kurang tiis hatena ka bantuan bakal rap di jero kuburan tiis. Cacaang aya maca la ilaha illallah tur tahajud tengah peuting tiisna aya sedekah bisa nentremkeun batur di jero kubur tiis.
Masya Allah karim nikmat ngadengekeun mah itu ngalaksanakeun mah boro-boro nu ieu kitu bae puguh ya Allah ya Rabbi hese ngalaksanakeun ih boro-boro ka batur anakna datang Assalamualaikum ada apa lu saya ini dagang kurang modal pakai otak ambo cak anakna lain bapak ku aing dibodem ku bapak panas hati anak geura paeh Mang Haji panas nanya ke malaikat kok ini panas ada apa ini anak elu dulu minta bantuan lu nggak bantu panas hatinya sekarang lu dibuktikan jadi panas tak waduh malaikat saya pengen keluar lagi ke dunia gua bodem lu iya sekadar rumus-rumus supaya kaharti urayan-urayan Kangjeng Nabi abeh kaharti kurang jahe masih berlapis-lapis urayan Kangjeng Nabi nah tilu kaopat poek teh al akhirah teh poek sirajulahu lampu jangan lampuan poek al amalus sholih amal-amal soleh bakalnya angan urang terakhir as-siratul mustaqim jembatan siratul mustaqim teh poek teh kadeuleun ku urang wasirajulahu lampu nujangnya anganana adalah al yakin lampu na adalah yakin urang mun carita yakin hese sebab kadang-kadang yakin mah lain di nu bodoh di nu pinter ge eueuh yakin nu pinter teh kiai loba tapi keyakinan mah henteu di antarana teu yakin kana diatur ku Allah teu yakin karena teu yakin ka Allah padahal Allah teh geus ngarizkian urang wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizqa teu yakin ka ayat eta kiai ge bisnis teu yakin ka ayat eta ancul-anculan dengan dunia teu yakin ka ilmuna atuh kos nu bodoh bae keyakinan mah kadang-kadang nu bodoh mah yakin di itu urusan Allah mah yakin mah aya nu bodoh boga yakin nu pinter mah teu boga yakin aya nu pinter boga yakin boga ilmu tur boga yakin biasa aya nu bodoh teu boga yakin nya bodohnya teu yakin biasa tapi ieu mah bodoh mah aya tapi dibere keyakinan ku Gusti Allah bakalna beda tapi urusanna Gusti Allah kos khusu jeung teu husu kiai ge teu husu bae salatna teu husu ulama lamun cara sombong mengaji pending can curang husu sakungkang saumur hirup pasti salat can curang husu no sebab kan lain lirikan mata nu husu kadeuleun tingkah jelema nu sok husu kan kadeuleun ayat wah kakabehan geulana sorangan bae na ayat tanda-tanda kahusuan teh ayat tandaan ulah dikira tanda ayat tanda jelema nu sok husu jelema nu teu husu teh ayat tandaan eta mah kajeun teh mun nyarahun ngan urang berusaha nu boga ilmu ge kadang-kadang teu husu kadang-kadang nu bodoh husu model mantak almarhum abah pernah mapag hiji jelema dipapag cek urang teh tadi papag sonoeun amat padahal mah bodoh geus beres ngobrol bangun sonoeun teh kitu teh balik we ditanya bah eta sono amat ih salat teh husu banyak sih eta husu kula pernah ngabuktikeun coba husu tah henteu nyana salatlah di gigireunnya taraweh coba bener kadeuleu lain deui sagala rupana hese geus dicaritakeun oh berarti bener husu aya tah datang haji pengen datang teu dipapag ku aman dijauh kene ka mana pen geus teu kudu asup ka imah di jalan bae di jambe geus perlu naon